أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nah, ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna naha ngadaragoan ieu ngadarago ieu jalma-jalma anu kufur mayang tadiruna henteu ngadaragoan ieu jalma-jalma henteu ngadarago ieu jalma-jalma al-mukadzibuna anu ngabohongkeun kabeh ieu jalma-jalma illa anta tiyahum kajaba yen bakal datang ka ieu jalma-jalma anu kufur bitai menang make ta wayai jeung menang make ya saha al malaikatu para malaikat liqabdi arwahihim karena rek nyabut nyawana ieu jalma-jalma
au yatia atan nabi bakal datang naon rabbuka urut siksa pangeran anjeun au yatia atan nabi bakal datang amruhu tegasna urusan Gusti Allah bimana adabihi umakna siksana Gusti Allah kalayan makna siksana Gusti Allah au yatia atan nabi bakal datang naon ba'du ayati rabbika sawarehna tanda-tanda kakawasaan pangeran anjeun ai alamatihi tegasna ciri-cirina ieu ayat pangeran anjeun adalati anu nuduhkeun ala saati kana kiamat yauma yati dina poenan datang naon ba'du ayati rabbika sawarehna tanda-tanda pangeran anjeun ayat-ayat pangeran anjeun wahia jeung ari ieu ayat pangeran anjeun tulu usamsi eta bijilna panon poe mim magribiha dina tempat surupna ieu panon poe kama sapertikeun perkara fi hadis sahihaini dina hadis dua sahih nyaita Imam Bukhari sinareng Muslim layan pa'u henteu manfaat naon nafsan kana awak-awakan naon imanuha kaimananana ieu awak-awakan lam takun anu teu bukti ieu jalma amanat eta anu geus iman min qablu ti samemehna datang ayat pangeran anjeun al sifumlatu ari jumlah sifatun nafsi eta sifatan awak-awakan aw nafsan atanapi awak-awakan lam takun anu teu bukti ieu nafsu kasabat geus migawe fi imaniha dina kaimananana ieu diri khairon kana kahadean taatan tegasna kana taat ailatan pauha tegasna teu manfaat ka ieu jalma ka ieu awak-awakan naon taubatuha tobatna ieu awak-awakan kama sapertikeun perkara fil hadisi nu aya dina hadis
Kul bejakeun ku anjeun Muhammad intadiru kudu ngadaragoan haranjeun maraneh kabeh saha ahadun hiji jalma hadiyal asya kana ieu pirang-pirang perkara inna saestuna ari urang sararea muntadiruna eta anu ngadaragoan kabeh dalika kana eta ayat sok baca. Henteu ngadaragoan ieu jalma-jalma anu ngabarohongkeun kajaba yen datang ka eta jalma-jalma para malaikat anu rek nyabut kana nyawana ieu jalma-jalma atanapi datang siksa pangeran anjeun atawa datang sawarehna ayat-ayat pangeran anjeun dina poenan datang sawarehna ayat-ayat pangeran anjeun maka teu manpaat kana awak-awakan kaimananana ieu jalma anu henteu bukti geus iman ti samemehna
atawa geus migawe dina kaimananana ieu awak-awakan kana kahadean. Maka bejakeun ku anjeun Muhammad kudu ngaragoan maraneh kabeh, kudu ngadaragoan maraneh kabeh saestuna ari urang sararea eta anu ngadaragoan kabeh. Wah, baca. Penjelasan tina ieu ayat anu dimaksud dina ieu ayat Gusti Allah ngadawuh Gusti Allah Ta'ala anu ngajadikeun ancaman keur jalma-jalma anu kalapir kabeh anu ingkar ka Gusti Allah jeung jalma-jalma anu nyarulayaan kabeh kanu jadi utusan-utusan Gusti Allah jeung jalma-jalma anu ngabohongkeun kabeh kana ayat-ayat Gusti Allah jeung jalma-jalma anu ngahalangan kabeh tina jalan Allah. Maka Gusti Allah ngadawukeun dina ieu ayat henteu ngadaragoan ieu jalma-jalma anu ngabarohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah kajaba ngadagoan kana datangna para malaikat kamaranehanana nu rek nyabutnya kana nyawana ieu jalma-jalma anu ngabarohongkeun. Henteu ngadaragoan ieu jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah anu nyulayaan kanu janten utusan Allah kecuali maranehanana ngadagoan datangna malaikat anu rek nyabut kana nyawana eta jalma-jalma anu ngabohongkeun. Sababan jelema teh di akhir hayat mah pasti bakal maot.
Numawi malaikat Jibril amanat geus ngawasiatan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kahiji cariosan malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, isma sita fa innaka mayyitun. Pek geura hirup anjeun sakahayang anjeun, rek taat rek maksiat gitu. Pek geura hirup anjeun sakahayang anjeun, kumaha kahayang anjeun we hirup. Ngan sing inget fa innaka mayyitun, di akhir hayat anjeun, di akhir hirup anjeun, anjeun bakal maut. Hirup mapek kumaha kahayang, rek ibadah teu ibadah, rek ngaji teu ngaji, kumaha kahayang we pek bae teu nanaon. Ngan kudu diperhatikeun, sing inget akhir hayat urang, akhir tina hirup urang teh bakal maut. Moal hirup salalawasna. Anu kadua saur malaikat Jibril, wahbud man sita wa innaka mufaraqatuh. Pek anjeun geura mikaresep, geura mika cinta kana naon bae. Rek kana harta banda, rek anu jadi anak, rek anu jadi pamajikan, rek anu jadi babaturan. Ne? Rek kasaha bae pek pika cinta pikaresep ku anjeun. Ngan sing inget fa innaka mufaraqatun, anjeun bakal papisah jeung perkara anu dipika cinta ku anjeun. Naon perkara anu dipikaresep ku urang bakal papisah jeung eta perkara anu dipikaresep ku urang. Resep kana harta banda bakal papisah jeung urang. Resep kana jabatan bakal papisah jeung diri urang bakal papisah jeung jabatan bakal papisah jeung diri urang. Resep ka kulawarga resep ka kulawarga. Ngan sing emut resep ka kulawarga ge urang teh bakal saling papisah jeung anu dipikaresep urang. Nah urang ninggalkeun kulawarga atawa kulawarga nu ninggalkeun urang, eta mah antara dua kemungkinan. Anu katilu anu diaturkeun ku malaikat Jibril ka junjunan urang sadayana, wa mal masita, prak anjeun geura boga amal sakahayang anjeun. Geura boga pagawean sakahayang anjeun, rek hade rek goreng. Sakahayang anjeun we eta. Ngan sing inget setiap pagawean kabehanana bakal aya balasanana. Setiap amal bakal dibales. Ya. Numawi dina ayat mangrupikeun ancaman ti Gusti Allah terhadap jalma-jalma nu kafir, terhadap jalma-jalma anu nyulayaan kanu jadi rasulna, terhadap jalma-jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah, terhadap jalma-jalma nu sok ngahalangan tina jalan Allah. Maka ceuk Gusti Allah henteu ngadaragoan maranehanana
kajaba ngadagoan malaikat anu datang ka manehanana rek nyabut kana nyawa maranehanana. Datang ke malaikat ka urang sararea. Nya engke mah bakal datang malaikat nyamperkeun ka urang sararea. Di mana datang eta malaikat manggeus meunang moal diakhirkeun deui jeung moal beunang diengkekeun deui. Sugan ke heula malaikat tapi mah yang papang heula jeung akolot abdi jeung mah abdi nu nyah ka abdi moal bisa ceuk malaikat. Abdi mah yang papangi heula jeung salaki abdi geus di jalan geus caket malaikat dagokeun heula abdi moal bisa. Jeung jalma teh dagokeun heula abdi atuh malaikat jeung budak abdi rek wasiat heula ka budak abdi supaya hirupna bener moal bisa ceuk malaikat. Geus datang malaikat ka urang sararea mah wayahna idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan aw wala yastaqdimun. Geus moal beunang dipajukeun saeutik dipundurkeun saeutik wae geus moal bisa. Nu mawi saur Gusti Allah ngahaturkeun dina ayat terhadap jalma-jalma anu kufur, jalma-jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah, henteu ngadaragoan maranehanana kajaba ngadagoan malaikat datang ka maranehanana nu rek nyabut nyawana eta jalma-jalma anu kufur. Termasuk ka urang sararea. Nu matak ngadagoan malaikatna meninggalna bari ngaji nya. Ya tapi mah parawan kene moal waka maut ceuk saha. Nya. Norok kene nu kakara lahir ka alam dunya ge loba nu maot komo geus jadi parawan. Boro-boro anu geus umur geus jadi bujang umpamana geus umur 15 tahun 20 tahun nu kakara umur 1 tahun 2 tahun geus datang malaikat ngajak balik manggeus teu beunang bisa dingkekeun deui. Anu kadua ceuk Gusti Allah ngadawukeun saur Gusti Allah dina ayat atawa eta jalma teh jalma-jalma nu ngapubur teh ngadagoan naon teh siksa ti pangeran anjeun Muhammad. Urusan pangeran anjeun Muhammad siksa ti pangeran anjeun dagoan bae siksa di dunya jeung siksa di akhirat. Ketika jalma mung diatur ku aturan Gusti Allah, ketika jalma ngabohongkeun kana ayat-ayatna Gusti Allah, tungguan bae urusan pangeran anjeun. Nyaeta urusan pangeran anjeun teh di eta jalma-jalma kumaehanana eta jalma-jalma anu katilu atawa henteu ngadagoan ieu jalma-jalma nu kalupur jeung jalma-jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah teh atawa ngadagoan sawarehna ayat-ayat pangeran anjeun. Ciri-cirina kiamah anu bakal datang ka maranehanana mangkaning Kangjeng Nabi ngadawuhkeun kapungkur umur dunya teh kurang leuwih 1500 tahun. Disumpingna Kangjeng Nabi diutusna Nabi akhir zaman. Tinggal daguan we ciri-cirina kiamah anu gede diantarana nyaeta bijilna panon poe tiu kulon di tempat surupna. Di mana geus bijil eta panon poe ti tempat surupna nu biasana bijil teh wetan eta panon poe isuk-isuk bijilna ti kulon wayahna geus teu mangpaat kaimanan hiji jalma. Geus moal ditarima tobatna eta jalma ku Gusti Allah lantaran geus ditutup lawang sigotaka geus bijil cirikna kiamat. Kangjeng Nabi ngaturkeun 3 perkara anu moal manfaat imanna jalma anu eta jalma can iman ti samemehna
hiji di mana geus bijil panon poe ti kulon surupna ti wetan maka jalma anu iman geus moal manfaat kaimananana anu teu iman dina samemehna atawa amal manfaat pagawean anu hadena atanapi moal manfaat kasabna pagawean dina kaimanana ngalakukeun kana kahadean anu eta jalma tebukti ngalakukeun kahadean ti samemeh bijilna panon poe ti kulon teh geus moal ditarima tobatna geus moal ditarima kaimananana eta jalma di mana geus bijil tanda-tanda ayat-ayat Gusti Allah ciri-cirina kiamat anu kadua saur Kangjeng Rasul moal manfaat imana hiji jalma di mana-mana geus datang dajjal. Datang dajjal lain dikira. Eta dajjal teh datangna matak pika uruyeun naon perkara anu dicepeng ku dajjal jadi emas. Jelema ngabring-ngabring dajjal ka ditu ka dieu tah di mana geus datang dajjal maka geus moal salah deui geus moal manfaat kaimanan hiji jalma geus moal ditarima tobatna eta jalma ka Gusti Allah di mana geus datang dajjal anu katilu di mana geus datang dabah hari dabah teh hiji sasatoan nya anu eta dabah teh nya eta datangna dabah sasatoan anu gedena sahanapeun naon teh sahanapeun kuda saluhureun himar maka geus moal manfaat imanna hiji jalma ceuk dina hadis Imam Bukhari Muslim di mana geus datang Ya'juj Ma'juj sato bodas anu dibendung ku Raja Degrut Alexander Raja Dulkornen nu ayana di mana di Gunung Turki tiap poe tiap waktu eta naon teh Ya'juj Ma'juj teh sato bodas teh longgeus rek naik bae ka luhur bae ngadenge sora nu adan turun deui ka handap kitu jeung kitu ngan ceuk eta Raja Iskandar Dulkornen tapi karena waktu anu dijanjikeun eta dajjal teh eta naon teh Ya'juj Ma'juj teh sato bodas teh bakal ngabedahkeun kana eta benteng anu dijieun ku Raja Iskandar Dulkornen. Geus moal aya nu nyesa di mana Ya'juj Ma'juj kaluar masa kabeh perkara dibeakeun di dahar ku eta Ya'juj Ma'juj sehingga keun batu ge di dahar ku eta Ya'juj Ma'juj. Atawa geus bijil naon teh duhon haseup hideung atawa deui geus bijil seuneu di tengah-tengah kota nah di dinya naon teh bakal ngagiring sakabeh jalma digiringkeun ka alam mahsyar moal aya nu kaliwat saurang-urang acan nu matak lamun rek iman rek bener ayeuna rek taat ka Gusti Allah teh ayeuna samemeh datang ciri-cirina naon teh tanda-tandana kiamat sawarehna ayatna naon pangeran anjeun nyata ciri-ciri anu nuduhkeun kana bakal datangna kiamat di antarana ciri nu panggede-gedena nyaeta ciri saurkeun ku Imam Jalalain mah dina tafsirna nyaeta bijilna panon poe ti kulon surupna ti wetan eta tingan sakadar sapoe kaayaan eta tingan sakadar sapoe eta mah geus teu manfaat kaimanan hiji jalma anu can iman samemehna mah geus moal manfaat imanna moal ditarima tobatna moal ditarima kahadeanana ketika geus bijil panon poe ti kulon maka saur Gusti Allah dina akhir ayat ieu ngeningakeun
ku bejakeun ku anjeun Muhammad daraguan bae eta ayat-ayat pangeran anjeun teh eta ciri-cirina kiamat teh daguan wae ku maraneh kabeh saestuna urang sararea mah geus ngadaragoan kana eta ciri-cirina kiamat da sabab geus yakin kana anu dijanjikeun ku Gusti Allah. Teu kaasupkeun jalma iman ka Gusti Allah lamun jalma teu percaya kana ayana poe akhir anu disebatkeun poe kiamat teh. Sabab cirina jalma nu iman teh hiji antumina billah iman ka Gusti Allah percaya ka Gusti Allah. Nu kadua antumina bi malaikati percaya ayana para malaikatna Gusti Allah. Anu katilu antumina birusulihi iman ka para utusan Gusti Allah. Anu kaopat iman wa kutubihi iman kana pirang-pirang kitabna Allah di antara kitabna Allah teh nyaeta Al-Qur'an. Wa bil yaumil akhiri jeung iman kana ayana poe kiamat. Percaya yakin 100% kana ayana kiamat. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Gerak daraguan wae ku maraneh kabeh datangna eta ciri-ciri kiamat. Saestuna kaula mah urang sararea geus ngadaguan kabeh kana datangna eta ciri-ciri kiamat. Ieu sakali deui ayat teh mangrupakeun peringatan ancaman keur jalma-jalma anu kafir anu ngabohongkeun kana ayat-ayatna Allah. Anu naon teh nyulayaan ka para utusan Allah anu sok ngahalangan tina jalan Gusti Allah. Tadi maneh sok ngahalangan nurek ngaji tong tulus ya jeung abi urang baliklah da geus ngajar ieu. Gitu nya. Nurek ngaji wae diajak balik teh kada bisi kaasupkeun ngahalangan kana jalan Gusti Allah kan. Nya ngahalangan kana jalan batu rek ngalakukeun bener dihalangan ku urang. Tong ngaji ayeuna mah euy lah. Peuting ayeuna mah urang ulin we nagoge hungkul kitu. Nah, eta ngahalangan kana jalan Gusti Allah. Nya batur nu rek ngaji diajak balik. Nya ban setan mah kitu. Teresepun setan mah doraka sorangan. Kudu aya batur bae, harus ada teman. Nya rek ngalakukeun kana kasalahan teh kudu aya balad wae setan. Rek lalajo pan teresep sorangan mengajak ke balad. Nya kudu aya batur wae. Nah eta bisi kaasupkeun kana ngahalangan tina jalanna Gusti Allah. Geura urang bacakeun ayatna. Al yantadiruna illa an ta'tiyahumul malaika. Al yantadiruna nah ngadaraguan ye jalma-jalma anu kufur. Hatta napi harti asli nama makna asli nama tengah daragoan ya jalma-jalma anu kufur, jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayatna Gusti Allah. Di mana dina ayat anu samemena dijelaskeun eueuh deui jalma anu pangdolim-dolimna iwati jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah teu percaya kana ayat-ayat Quran. Kaita teh moal aya di jalma nu pangdolim-dolimna salam dunya nyaeta jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Quran. Jeung teu aya deui jalma nu pangdolim-dolimna tibatan jalma anu ngabalieur mung tina hukum Quran, ngabalieur mung make kana aturan Quran. Tah eta jalma teh pangdolim-dolim. Pamimpin pangdolim-dolimna eta pamimpin lamun ngabalieur tina aturan Quran. Kan? Berat atung kemah. Nya tong boros-boros pangkat setinggi presiden, setinggi raja, gubernur, camat dan sebagainya.
pamimpin di rumah tangga wage lamun mung make aturan Quran mawayahna engke mah jaga di akhirat berat loba naon teh salaki nu mung panggih jeung pamajikanana indung mung panggih jeung anakna lantaran sieun dipenta pertanggungjawaban di payeuneun Allah Subhanahu wa taala. Sabab saur dina ayat nu kamari teh aya deui jalma nu pangdolim-dolimna nyaeta jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, jalma anu ngabalieur mung diatur ku aturan Gusti Allah. Daragoan we kumanane kabeh. Ceuk Gusti Allah teh henteu narungguan ieu jalma-jalma teh kecuali nu kahiji illa anta tiyahumul malaikah biqadbi arwahihim kecuali ngadaraguana teh ngadaguan malaikat anu rek nyabut kana ruh-ruhna manehanana rek nyabut nyawa maranehanana nya daguan we malaikat Ijrail anu rek nyabut kana nyawa marane kabeh di mana ngabalieur kana aturan Gusti Allah ngabalieur kana Al-Qur'an. Hiji eta mangkaning malaikat mah geus welas ase deui kade malaikat mah beda jeung jelema beunang disogok. Malaikat mah teh disimpenan hawa nafsu. Nya alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Kriteria malaikat itu la ya'sunallah selamanya tidak pernah melakukan dosa terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua malaikat masih patana teh wajab aluna mayuk marun selalu melakukan apa saja yang diperintahkan kepada malaikat. Geus tanya but nyawa langsung baik. Dagoan kumararane kabeh ceuk Gusti Allah teh henteu ngadaragoan ieu jalma-jalma kajaba jalma-jalma anu ngabarohongkeun kana ayat Quran teh nu kahiji ngadagoan malaikat nyabut ngana nyawana maranehanana. Au yanti ya rabbuka atanapi ngadagoan kana siksa ti pangeran anjeun Muhammad. Nya urusan Gusti Allah siksa ti Gusti Allah dagoan bae siksa ti Gusti Allah naon perkara anu geus dijanggikeun jeung diancamkeun ku Gusti Allah ka maranehanana dagoan bae ku maranehanana dagoan au ya tiyaba ayati rabbika atanapi ngadagoan sawarena tanda-tanda pangeran anjeun tanda-tanda na kiamat nya ayat-ayat pangeran anjeun anu nuduhkeun kana datangna kiamat diantarana bijil panon poe ti kulon nya bijilna dajjal anu eta dajjal mah duh lain dikira ieu jalma ditanya ku dajjal sa pangeran anjeun Gusti Allah sabet langsung itu ku dajjal kan nya geus moal aya anaon teh geus moal aya ampun deh anu ngabring-ngabring ka eta dajjal teh jalma pengikut-pengikut dajjal atanapi datangna dabah sato teh dabah atanapi datangna Nabi Isa anu rek ngamankeun ka eta dajjal teh Nabi Isa lungsur Nabi Isa saur sapali riwayat malungsurna teh dina makom Kangjeng Nabi Muhammad teras macakeun ayat Quran atanapi munculna Ya'juj Ma'juj sato bodas anu dibendung ku Raja Iskandar Dzulkarnain. Itu tanda-tanda ayat pangeran anjeun anu nuduhkeun kana datangna kiamat. Bijilna seuneu di tengah-tengah kota. Bijilna duhon haseup anu tebal anu hideung bijil.
Nah itu tanda-tanda anu nuduhkeun kana bakal datangna kiamat geus deukeut kitu. Di mana geus datang eta tanda-tanda kiamat. Yauma ya'tiba du'ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Dina poenan geus datang sawarehna ayat-ayat pangeran anjeun di antarana bijilna panon poe ti kulon, maka geus teu manfaat kaimanan hiji jalma. Lamun jalma geus bijil panon poe ti kulon tuluy iman kana ayana poe kiamah, iman ka Gusti Allah, geus moal ditarima imanna ku Gusti Allah. Lamun teu bukti iman samemeh datangna eta ayat-ayat naon teh tanda-tanda kiamat. Anu can iman ti samemehna mah ayeuna ningali kana naon teh panon poe bijil ti kulon, kakara iman ka Gusti Allah, kakara percaya kana datangna kiamat, geus moal ditarima kaimananna ku Gusti Allah. Nya moal ditarima tobatna au kasabat fi imaniha khairan atana pinteu migawe dina kaimananana kana kahadean, eta jalma geus moal ditarima kahadeanana ku Gusti Allah. Lamun samemehna eta datang tanda-tanda kiamat teh teu pernah dina kaimananana ngalakukeun kana kahadean. Maka saur Gusti Allah ngadaukeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inta diru daragoan bae kumarane kabeh eta datangna ciri-ciri kiamat. Di mana geus datang ciri-ciri kiamat eta geus moal manfaat kaimanan hiji jalma, geus moal manfaat kahadean hiji jalma. Nya anu teu iman dina samemehna anu teu ngalakukeun kahadean tina samemehna tobatna hiji jalma dina waktu harita geus bijil tanda-tanda cirina kiamat anu gede eta. Kitu nya. Eta tanda-tanda kiamat nu gede kitu. Ai tanda-tanda kiamat nu leutik mah geus loba ayeuna teh. Ketika baginda Nabi diwurukan, baginda Nabi kasumpingan tamu malaikat Jibril. Kangjeng Nabi nuju calik dina hiji dinten sumping hiji jalmi nu anggoanana sagala bodas rambutna hideung meles. Teu tinggal tapak na angkat-angkatan nyampak aya di payunan Kangjeng Nabi jeung di payunan para sahabat. Hiji jalmi anu bodas acukna hideung rambutna pok eta jalmi teh bari eta jalmi sumping ka Kangjeng Nabi. Fa'asna rukbataihi ila rukbati, tuurna eta jalmi diantarkeun kana dua tuurna Kangjeng Nabi, wa wado'a yadaihi ila fahdaihi, nyimpen dua pananganna eta jalmi dina luhureun pingpingna dua pingpingna Kangjeng Nabi. Di antawisna saur eta jalmi anu eta malaikat Jibril teh eta anu sumping ka Kangjeng Nabi naroskeun wa ma asratus saah. Naroskeun tentang kiamat saur Kangjeng Rasul ngawalar henteu ari anu ditaros eta leuwih uninga tibatan anu naros datangna kiamat mah teu terang abdi teh. Saur eta malaikat Jibril naroskeun wa ma asratuha, naon atuh ciri-cirina kiamat. Hiji yatatawaluna fil bunjan. Paluhur-luhur dina bangunan tingali di daerah Dubai ayeuna. Duh, bangunan lain 100 meter, lain 200 meter, 600 meter jangkungna bangunan. Bisa dibayangkeun. Nya 160 lantai kali salantaina 4 meter wae sabaraha. Nya bisa dibayangkan eta paluhur-luhurna bangunan itu geus nandakeun kana cirina kiamat. Duluy
Cirina kiamat teh jalma loba nu nyaraleke, loba nu teu marake baju, loba geus anu malukakeun kana oratna. Tuluy budak geus ngabujangkeun kanu jadi kolotna. Itu ciri-cirina kiamat nu laleutik. Ciri kiamat anu badakna nyaeta teh aya deui bijilna panon poe ti kulon ti tempat surupna ti wetan ti tempat bijil. Tah di mana geus kitu geus moal manfaat kaimanan hiji jalma, geus moal ditarima tobatna ku Gusti Allah, kaimanan hiji jalma iman dina waktu harita geus moal manfaat moal ditarima kaimananna lamun teu iman ti samemehna. Kitu nya. Atanapi migawe kahadean dina kaimananna moal ditarima eta kahadeanana anu teu migawe kahadean ti samemehna eta datang ciri kiamat. Jadi kakaranyeun kahadean geus datang ciri kiamat bijil panon poe kakaranyeun kahadean nyeun tobat nyeun ka amal soleh geus moal ditarima. Lamun samemehna teu pernah nyeun kahadean. Nu matak meme datang ciri-ciri kiamat eta. Perhatikeun kurang sadaya. Lakukan kaimanan, lakukan kahadean. Sabab geus datang ciri kiamah nu eta, geus moal manfaat kaimanan urang, geus moal manfaat kahadean urang. Lamun kaimanan can dilakukeun ti samemehna, lamun kahadean can dipigawe ti samemeh bijilna eta tanda-tanda kiamah Gusti Allah. Ye kan? Ye. Mangkani cek urang ge tadi ciri-cirina nu laleutik mah geus loba. Nya. Ciri-cirina kiamat teh kari ciri nu badagna anu 10 perkara nu riwayatkeun ku Imam hadis Bukhari Muslim diantarana bijil panon poe ti kulon, bijilna dajjal, bijilna dabah, bijilna Yajuj Majuj, bijilna naon teh Nabi Isa, lungsurna Nabi Isa, teras naon teh deui ayana naon teh seuneu di tengah-tengah kota, bijilna duhon jeung sabangsana. Ya, ya diantawisna anu dijelaskeun dina ieu ayat. Jadi sakali deui ieu ayat teh kapungkurna teh dilungsurkeun teh mangrupakeun ancaman nya ti Gusti Allah Subhanahu wa taala keur jalma-jalma anu kufur, jalma anu nyulayaan kanu jadi rasulna, jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah jeung jalma-jalma nu sok ngahalangan tina jalanna Gusti. Innal ladina faraqu dinahum Allahu a'lam bishawab.